Wal maqalatu jeung ari maqalah at-tasi'atu anu kasalapan eta an Sufyan diriwayatkeun ti Imam Sufyan As-Sauri anu bangsa Saur. Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu wa huwa Imam Sufyan Sauri eta syekhul imami guruna Imam Malikin nyatana Imam Malik. Aya Sufyan Sauri, aya Sufyan bin Uyainah. Sufyan As-Sauri mah orang Kufah. Ari Sufyan bin Uyainah mah orang Mekah. Sufyan bin Uyainah mah guruna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaguru ka Imam Sufyan bin Uyainah. Dari Sufyan As-Sauri mah guruna Imam Malik. Da Imam Sufyan As-Sauri ge sok ka Mekah gitu. Sok ka Mekah. Ngalamun hajian yang ke Mekah, ke Madinah. Ka Imam Malik kantos ngaguru ka dinya, ka Imam Sufyan As-Sauri. Orang Kufah. Termasuk ahli hadis. Imam dina bidang ilmu hadis. Ngan ima kalabat kana golongan atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Ngaguru na teh Imam Sufyan Sauri teh ngaguruna ka Imam A'mash nu tadi teh. Nuluhurna. Sehingga ku sapali ulama mah lamun naon teh lamun aya hadis Imam A'mash anu kurang jelas tanyakeun ka Sufyan Sauri. Tanyakeun teh ka dieu. Soalna eta nu paling naon teh paling ahli gitu. Murid Imam A'mash anu paling ahli di antawisna. Aya Sufyan bin Uyainah, aya Sufyan As-Sauri-nya. As-Sauri mah Kufah, orang Kufah, Al-Kufi. Ari urang mah Al-Kopi. Tukang ngopi. Aya Sufyan bin Uyainah mah Mekah. Sehingga cek Imam Syafi'i, laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Lamun teu aya Imam Malik jeung Imam Sufyan bin Uyainah, maka ilmu Hijaz Mekah Madinah bakal leungit. Jadi nu ngajaga di kantongna tokohna di Mekah Imam Sufyan bin Uyainah. Di Madinah Imam Malik. Dari Sufyan As-Sauri mah Kufah. Naon anu diriwayatkeun ti Imam Sufyan As-Sauri kullu maksiatin nyatana kawal kullu maksiatin. Kullu maksiatin ari saban-saban maksiat. Nasyiatin anu cukul, anu timbul naon maksiat an syahwatin tina syahwat. Maksudna syahwat teh aya yishtiyaqin nafsi, tegasna berontokna nafsu, hayangna nafsu, rinduna nafsu ila syai'in kana hiji perkara. Nya keinginan nafsu kana hiji perkara, syahwat teh, hayang nafsu. Fa innahu sanyanyana kalakuan eta yurja bisa kaarep-arep naon gufronuha kahampurana atau dihampurana maksiat anu timbul tina nafsu. Ail maksiati tegasna maksiat. Jadi maksiat anu timbulna memang tina kahayang nafsu mah insyaallah masih bisa kaarepkeun keneh dihampura ku Gusti Allah teh. Soalna ke jalma teh masih bisa tobat. Masih bisa tobat teh manehna nya sadar eta teh keburukan sehingga bisa bertobat. Wa kullu maksiatin jeung ari saban-saban maksiat nasya'at anu timbul, anu lahir naon maksiat an kibrin tina gumede. Ai da'wal fadli tegasna ngaku-ngaku utama. Eta fa innahu sanyanyana kalakuan eta la yurja teu kaarep-arep naon gufronuha dihampurana maksiat anu timbul tina sifat gumende. Soalna naon manehna geus ngarasa ieu teh lain maksiat gitu. Gitu. Timbulna tina mengaku diri utama.
ngaku dirina utama, merasa gumede. Lianna ma'siyata iblis karena sanyanya maksiat iblis eta kana bukti naon asluha asalna ieu maksiat iblis ail maksiati tegasna maksiat iblis eta minal kibri tina gumede. Tina merasa lebih baik daripada Adam. Kunaon cenah anjeun iblis teu daek sujud ka Adam id amartuk. Nah, ketika kami nu agung kaula nu agung marentah ka anjeun kita sujud kunaon? Qala ana khairum min. Cik iblis teh nya kuring leuwih utama, leuwih alus tibatan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nya Gusti nyiptakeun kami tina seuneu. Ari Adam mah diciptakeun ku Gusti teh tina taneuh. Sedangkeun seuneu leuwih utama tibatan taneuh. Buktina naon? Anu ngudud ge sok neangan teh seuneu, lain neangan taneuh. Aduh iblis eta. Padahal salah ya. Taneuh mah bisa menumbuhkan banyak tumbuhan anu bermanfaat yang makhluk hidup. Bisa menumbuhkan. Sanajan teu diseuneungan oge bisa anu bisa langsung didahar. Jadi jeung seuneu-seuneu mah teu bisa menumbuhkan naon-naon. Etalah iblis merasa dirinya lebih utama, akhirnya teu daek sujud, akhirnya maksiat ka Gusti Allah, artinya menyalahi perintah Gusti Allah. Teu kaarepkeun tah tobatna. Bahkan saur Abah teh maka pungkur almarhum al-maghfurlah al-mahfuz Abah Cipulus pernah cenah iblis keur zaman Nabi Musa hayang tobat. Nya hayang tobat, aya kelet teh hayang tobat. Musa cenah coba pang bejakeun ka pangeran anjeun, lamun kuring tobat ditarima moal tobatna. Nya Nabi Musa teh munajat ka Gusti Allah. Gusti, abdi kajurungan ku iblis. Aduh, kajurungan. Aduh, katitnya di piwarang dititah ku iblis, piwarang naroskeun ka Gusti. Namun iblis tobat, diterima moal tobatna. Bisa cenah diterima tobatna. Asal kudu sujud heula kana kuburan Nabi Adam. Oh, Nabi Musa bunga tanya. Wah, iblis rek tobat. Namun iblis tobat tuh geus tentram alam dunia teh tuh. Ya kejahatan-kejahatan saja. Pas amprok deui jeung iblis. Kumaha cenah Musa? Kumaha hasilna? Cek Nabi Musa teh. Anjeun bisa tobat, cenah tobatna bakal diterima. Asal kudu sujud heula kana kuburan Nabi Adam. Cek iblis kumaha? Teu sujud najis abrig-abrigan. Keur hirup ge kuring teu daek embung sujud ke Adam, komodo geus maotna. Akibat memang merasa lebih baik teh tibatan Nabi Adam. Teu kaarep-arep deui. Da eta satungtung aya rasa gumede. Padahal tibang sujud kitu nya menghormati kana makamna Nabi Adam. Diterima tobatna. Eta kajenting langgeng dina neraka. Iblis. Yaz'umu nyangka sa iblis annahu kana sanyana iblis eta khairun leuwih alus min sayyidina tibatan Gusti urang sadayana Adam nya tanah Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Tapi orangnya tong naon tong asa tong dendam teuing ka iblis teh. Dendam teuing teh kumaha maksudna teh? Aya di nyasawar almarhum al-maghfurlah al-mahfuz Abah radhiyallahu anhu. Aya kiai cenah. Tapi di lembur teh aya nu nyembah kana tatangkalan badat. Ku kiai eta teh nya ku ajengan eta teh tatangkalanna rek di robohkeun, rek dituar, rek diragaji. Diragaji sampai pas deket kana tangkal kayu anu gede nu sok disembah-sembah. Datang we aki-akinya, iblis nyerupakeun aki-aki.
Ka mana cenah jangan ieu cenah ieu rek nuar tangkal kai bongan sok dipake sesembahan wae menyembah kasalian ti Gusti Allah. Oh gitunya ulah sok kitu cenah urang cenah lamun teu apal hirup maneh 100 tahunan deui atau nanti hirup maneh bakal nepi ka umur 100 tahun lah gitu. Ku kuring ayeuna keneh maneh geus dipaehan. Kan kuring mah apal we cenah. Maneh teh bakal nepi ka umur 100 tahun. Cek iblis teh anu nyarekeun ake-ake teh. Oh heuh nya. Akhirnya nya cenah ari kitu mah tuh. Nanti terjadi we gitu. Terjadi manehna teh ieu heula naon ngaranna teh. Maksiat heula da rumah kewe cenah geus 88 tahun tobat deui. Akhirna naon? Nya maotna suul khotimah naudzubillahi min dzalik. Wali anna zallata sayyidina Adam jeung karna sanyanyana ti pelesetna Gusti urang sadayana Adam nyatana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam eta kana bukti naon asruha asalna zallah terpelesetna Nabi Adam melakukan kesalahan disebut teh zallah karena memang teu kahaja tinggal haja-haja eta minasyahwati tina syahwat kan Nabi Adam dina saur para ulama mah iblis teh cenah ngarajaukeun Nabi Adam teh oh cenah maneh teh kunaon cenah manahakuma rabbukuma anjeun teh dilarang ngadeuketan ieu tatangkalan teh sabab maneh teh ulah langgeng cenah lamun maneh ngadahar tatangkalan ieu maneh bakal langgeng ari lamun maneh hayang langgeng cenah sok dahar we sok dahar cek iblis teh Nabi Adam mikirna teh heueuh nya lamun urang bisa langgeng terus musyahadah ka Gusti Allah ngabakti ka Gusti Allah menikmati kenikmatan anu dipasieun ku Gusti Allah eta leuwih alus akhirna nya awal lama memang teu kagoda ngan ketika iblis ngagoda ka ibu Hawa ngagoda ka Nabi Adam mulai goyah akhirnya ngamam we nuang we kana buah tetangkalan teh bisa babistiyakihi kalawan sabab berontokna atau mikahayangna Nabi Adam ila dzauqi samrati syajari syahwati kana ngasaan buah tangkal syahwat almanhi anu dilarang naon anha syajarah anu dilarang nya kesalahan biasa kesalahan manusiawi eta nya sanes kesalahan iblis ari kesalahan iblis mah kesalahan anu timbulna teh tina kesombongan ari kesalahan adami mah manusiawi kesalahan anu memang lahirna teh tina syahwat tina hawa nafsu nya kahayang nafsu eta mah bisa ka arep-arep soalna naon kitu aya rasa sadar benar ieu teh salah ari nu geus ngarasa gumede mah moal ngarasa salah